Cik Imam Ghazali waku dia keduru nama Jalisal Ilmi, datang ke tempat pengajian, tempat kajian, watadkir, datang ke tempat ceramah, wahalakil Quran, datang ke tempat anu kori-kori. Yudhiruna ar-rogbat tapi samail ilmi wal Quran, menunjukkan doang nuhu rasa cinta mahneta karena ilmu, karena bacaan Quran. Ternyata wagoroduhu mulahadotun nisa, ternyata tujuannya maka itu eta ketemuan jeung santri anu lain. Cik Imam Ghazali kok mau inu parah ya. Wa kala dia gobu ayata jawaja binta alimin abidin, urang eta tertarik ke anak kiai. Cik Imam Ghazali teh mah urang tertarik ke anak kiai, payudhiru lau al ilma wal ibadata, ngaji rajin teh pugu, ibadah teh lo katinggalan, liar goba pita juwijihi ibna tau goreng. Tujuan urang eta supaya dikawinkeun jeung anak manehna. Beuh, ieu lah ku jadi penerus pesantren bapak. Kakak daek teh ceng dikawinkeun jeung anak kakak tuh, kayak ngalanjutkeun pesantren. Paha dari riaun mahdurun, ria seperti eta, ria anu sangat mengkhawatirkan. Berbahaya tar ya gitu. Parah ya Imam Ghazali.